Allahumma sholli ala sayyidina. Oke, panginten ieu ka AAA generasi muda di Arjasari. Alhamdulillah nuhun sukron AA nu parantos maparin kesejukan ka urang sadaya ngalangkungan lantunan-lantunan sholawatna. Insyaallah bilih aya anu teu acan gaduh caroge putra ibu nyirian ya santri di Arjasari. Ulah sieun boga salaki ka santri maneng. Mun boga minantu ka santri ulah sieun. Santri teh lawora teh. Bosen kutumis teh santri. Pada ngirim. Bahasa kitu insyaallah taala urang sadaya senantiasa aya dina panang tayungan Allah Subhanahu wa taala. Kumaha saur Allah ka Kangjeng Nabi? Masalul ladzina yunfikuna amwalahum fi sabilillah kama ambatat sab'a sanabil fi kulli sumbulatin mi'atu habbah wallahu yudha'ifu liman yasha. Perumpamaan jalma anu ngadermakeun hartana di jalan Allah maka diibaratkeun hiji jalma anu nancepkeun hiji tangkal bakal tumbuh jadi 7 cabang tina tiap cabang ngaluarkeun 100 kahadean. Hiji kali 7 kali 100 berarti 700 Allah nyiapkeun gantina kanggo jalmi anu ngadermakeun hartana dina jalan Allah Subhanahu wa taala. Itu mah ujang kalebet mah ujang ngadermakeun dina jalan Allah Subhanahu wa taala. Naon margina nya eta salira ngahalalkeun perkara anu tadina teu acan halal. Maka ieu aya dina jalan Allah sakalibu sampeun ka ibu ka bapak. Ari sedekah nu paling utami ka saha? Nalika ditaros, ya Rasulullah, aya masjid ngabangun abdi nyumang, aya jalan abdi masihan, aya jalmi anu nyuhunkeun ku abdi dipasihan, aya jalmi anu perlu dibantos ku abdi dibantos, tapi abdi oge mentingkeun ka kulawarga. Dinar nu meuna nu langkung sae kanggo abdi nalika ngaluarkeun, maka saur Kangjeng Nabi, dinarun anfaqtuhu li ahli, nupang utamina nalika anjeun boga duit, maka dibungahkeun heula kulawarga mata kulawarga heula gampang nu sejen gampang batur pentingkeun heula bungahkeun heula keluarga. Margi sedekah ka kulawarga ngabiayaan ka kulawarga itulah kautamian pengondang barokah ti Allah Subhanahu wa taala. Manawi doakeun neng elas sareng carogena anu tadi paratos diangkat nikahan teh rumah tanggina sing sakinah mawadah kalih warohmah. Ge mah aya rencang mah ujang di masjid teh minantu. Aya aan caket dinya. Aya Bapak BPD insya Allah, ayo Pak RW, pinuh ya masjid, alhamdulillah. Itu kurang agung masjid Al-Falah, sajajar. Alhamdulillah ya Pak anak anu matuh jeung mangkos. Wa diyaiha wa ala alihi wa sahbihi wa